Ada istri Bapak di rumah? Ada, Neng. Kenapa emang? Tolong Pak, bilangin sama istri Bapak biar dibayar utang mekarnya. Ini udah 1 bulan gak dibayarin. Itu kelompoknya udah pada marah-marah sama saya. Nah, naonan si Eta. Bikin malu wae. Emang sabaraha utangna, Neng? 500.000 Pak, sama minggu ini. Ini, Neng. Makasih ya Pak. Ya. Nah, naonan si Eta. Nyun era urang wae. Bo! 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 Kunaon itu salah kicik-kicik. Bo! Jorokan. Bo! Sampun tuh salah-salah. Nya ya, nya. Aya naon ya? Bu, kunaon maneh ngahutang di luaran itu? Pan urang geus ngomong ka maneh. Ulah sok ngahutang ka ditu ka dieu, ulah sok ngahutang-hutang. Gerakeun pisan keluarga maneh. Eta bibir maneh menikis tuh Kusmin. Kumaneh tanya heula kunaon pamajikan maneh nepi ka ngahutang. Nya kan Cik Fitri? Ece ngahutang di luaran ditu? Nya Cik Haji. Kunaon ece ngahutang? Karena duit nu dibere ti salaki abi henteu cukup Cik Haji. Tah denge kumaneh? Aya pamajikan ngahutang lain keur poya-poya. Tapi kenyukupan kebutuhan keluarga. Aya pamajikan ngahutang lain keur konsumsi pribadina. Aya pamajikan ngahutang tapi dibere sarasa dihutangan. Maneh mere tapi dipenta deui ku maneh. Ditanyakeun deui ku maneh. Lain karena teu dibere duit ku salakina. Aya pamajikan ngahutang lain keur keperluan pribadina. Tapi karena pengeluaran anu henteu terduga. Ari maneh teu hayang nyaho. Tapi karena menta ka maneh sering berakhir perdebatan jeung nyeri hate. Aya oge jelema ngahutang lain eukeun kesenangan pribadina, tapi eukeun nutupan kakurangan belanja. Nya lamun ngeluhna ka maneh nyebutkeun duit geus beak, maneh kalakah nuduh manehna boros. Eta kata-kata andalan maneh. Geus selalu menyudutkan manehna. Aya pamajikan ngahutang lain keur gaya hidupna, tapi demi dapur abeh tetep ngebul jeung anak-anak tetep bisa sakola. Kadang manehna teu boga pilihan. Di saat kebutuhan rumah tangga teu sabanding jeung duit nu ku maneh dibikeun. Maneh teu nyahokan lamun duit anu dibikeun ku maneh selama ieu kurang. Maneh kalakah nuduh manehna boros. Dek kumaha maneh nyaho? Maneh pernah ngajak pamajikan maneh ngobrol. Pernah maneh nanya kurang atawa henteu duit eta. Nyaho maneh mah maneh mere duit. Selesai tugas maneh. Teu hayang nyaho duit eta cukup atawa henteu. Allah pamajikan hobina ngahutang. Aya oge hobi pamajikan eta balanja shopping lain ngahutang. Jadi lamun pamajikan maneh ka ditu ka dieu ngahutang, maneh nu kudu ere. Lain ku maneh dicarekan pamajikan maneh pake otak maneh. Emang salaki teu pantes maneh. Jadi mulai isuk tambahan duit keur pamajikan maneh. Ameh tengah hutang manehna. Kadenge henteu eta. Nya Cik Haji. Nya. Nuhun nya Cik Haji. Cik Haji geus ngawakilan perasaan jeung eusi hate abi Cik Haji. Nya teu nanaon Cek, da Cik Haji ge sarua awewe, sarua ngarasakeun. Da baheula ge Cik Haji pernah menangkeun salaki cigah kitu. Pelit, perhitungan jeung egois Cek. Nya ngan hampura tadi Cik Haji mamatahan salaki Ece. Nya Cik Haji teu nanaon,
Ari kitu mah dipagahan ku batur manehna peka Ceh Haji. Nuhun pisannya Ceh Haji. Hayu ah Ceh. Mangga. Alhamdulillah ngeplong.